Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa maulana Muhammad wa hab lana amwalan zakiyatan wa arzaqan wasi'atan mubarakatan fiha ya'izu biha dinuna wa hab lana jahan nakufukiyatul maghdari. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam yastaghfirillaha fil yaumi marrataini faqad dolama nafsa. Al hadis. Wa qala Sulaiman al-Darsuri di kitab Tuhfatul Atfal Tibasum Masir Rahman Tafuz Ridaniha dan Su'al min Zursyari Banil Karo. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul Mukarram, wabil khusus pengersana al-hidayah, wabil khusus dari al-Mukarram sana al-Habib, wabil khusus dari para sepuh sadayana, para ibu, oge para pemuda, para pemudi anu sami-sami rawuh hadir dina ieu patepatan anu pribados di wilah-wilah sadayana diberi hormat kalayan mudah-mudahan sadayana terlepas dina bimbingan taufik sareng hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salajengna sabadana ngaturkeun salam hiji tawis kahormatan ka umat Islam. Laila puji anu maranti, puji anu biasa mangga urang sanggakeun ka Gusti anu Maha Suci sareng anu Maha Kawasa, anu mana alhamdulillah berkat kudrat sareng irodat mantenna pribados dina ieu kesempatan dina ieu waktu biasa ngaluhuhan tanapi ngahadiran kana ieu pangaosan. Ia mangrupikeun nyaeta hiji pertulungan ti Allah Subhanahu wa taala anu mudah-mudahan ku ayeuna bertemuna atanapi biasa kempel ngariungna urang sadayana dina ieu patempatan anu mudah-mudahan sing diumukur rahmatna Allah kalih magfirahna Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salajengna salawat kali salam pamugia salalamina dilipat surakeun kapaduka alam junjungan urang sadayana kakasih urang sadayana yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oge tailah pakulawargina ka para sahabat-sahabatna
kabarata min tabiatna anu akhirna mudah-mudahan ieu lipan rahmat wa salamatna sing dugi ka urang sadayana sakaligus mudah-mudahan urang sadayana sing ngingkeun syafaatul ummati matna amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak oke para ibu para pemuda umat rahmat alhamdulillah nyata dia teh disebut teh naon pangaosan malam Jumat biasa seperti ayatnya setiap malam Jumat para resan saminya di pali lebak oge di pangaosan gitunya panginten dia pada ya tadi abi geus ka dieu abi teh asa ada dulu janji gitu namawi namanya teh air rencana tadi teh bade sareng Bapak RT mainan teh itu teh hari sampai aya yogi aja teh abi teh bilar ini barangkali gitu tapi alhamdulillah ya ayeuna ibados pinten tumpik ke lebak paling tokoh ka dieu estuning ibados teh gitu tali-tali sina gitu naon bakina duka hiji pribados mah sanes ahlina gitunya anu kaduana jeung panginten noksanaos sanes ahlina sanes tukangna gitu tapi diniatan pribados mah saja silaturahmi nah ninggal kana salah sawios ayeuna nyaeta kautamian kamanfaatanna tina silaturahmi